Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarido jangan apun ari ridho. Bima ku perkara. Bima ku perkara layar do anu terido salo Gusti Allah Azza wa Jalla karido seperti ridho bil ma'asi ku pirang-pirang kadorakaan. Wil kufri atawana ridho kupur eta haramun haram mutlakon tinggalna mutlak. Ridho teh kade ulah ridho karena anu teu diridoan ku Allah. Jadi bangsat geus ridho we ulah. Haram hukumna. Kena kudu basa ridho. Ari ridho teh sururul qalbi bimuril qada. Ari ngaran ridho teh bunga nalika papangi jeung pahitna cocok bati Allah. Teu boga duit teh ripuh tah, dina ripuh teh bunga, hesenya, hese. Tak ridho mah makom anu geus luhur rek makom mahabbah ridho. Ti dieuna ti handapna sobar, memeh ridho teh sobar heula. Datang baliat karasa ripuh tapi teu keheul. Hate teh tiis we tah eta mimiti rek ridho eta. Geus tiis akhirna mah bunga we. Tak paeh sapi teh alhamdulillah. Padahal sia teh mah paeh sapi teh leweh sia teman. Kunaonnya ari itu bunga alhamdulillah ari ceurik. Beda mikir. Sabab ilmuna beda. Mau bisa diakur-akur. Ari anu ceurik mah inget kana ngarit lain ka Allah. Ari anu alhamdulillah mah inget ka Allah. Oh Allah nu maihan do mawing teh. Untung lain aing nu dicabut nyawa. Jadi alhamdulillah Gusti sanes abdi nu dicabut nyawa teh kalah doma. Dalam abdi mah cilaka, dalam mah hirup urang maut. Majikan ngorakene wah sia mah kitu 1000. Kalah matak alhamdulillah. Tuh pahingannya. Tumpak sepeda ge alhamdulillah sabab ingetna ka nuhana. Batur mah leumpang aing mah kana sepeda. Alamun ningali ka saluhureun mal syukuran jelema mah. Na dunia mah ningali ka handap, mun ibadah ka luhur. Ulah ngarasa hebat. Aing hebat ya, ngaji wah sabulan 50 kali aing batur mah saha. Wah hebat. Tapi lamun inget mah ka batur anu leuwih hebat. Batur mah sapoe teh ya Imam Nawawi mah 20 kitab nu diaji. Ari urang eta we nu diaji teh kitu. Sing 100 kali gitu hebat. Nah alif batur mah 20 halaman sapoe Imam Nawawi. Urang salamar gitu meunang. Nah alif hebat kumaha aing. Tak ingat ka luhur ka ditu. Imam Hanafi mah unggal salat Quran khotam tiap rakaat. Ari urang waqiah ge teh sanggup ungap. Misi ngoduk-duk tarang sahideungna ge teh hebat aing teh inget ka Imam Hanafi. Urang lapar ya. Aduh aing geus hebat ya euy. 12 tahun aing lapar. Imam Hanafi mah ti sanggeus balik nepi ka maot teu pernah wareg dahar. Eta teh mujtahid mutlak anu nasabna pangdeukeutna ka Rasulullah. Hebat kumaha? Ah gitu. Mun dunya kahanap ngarasukuran. Aing boga sepeda batur mah teu bogaeun sepeda. Ulah inget kana motor moal syukuran. Batur mah motor aing sepeda keleket teh. Anu teu boga sepeda syukuran. Inget ka sanapeun. Batur aya tapi teu bisa leumpang. Untung aing tapi nanya alhamdulillah teu boga sepeda ge aing. Leumpang bisa. Si itu baturan aing teu bisa leumpang hirup keneh ban. Alhamdulillah. Cek anu leumpang, cek nu teu bisa leumpang syukuran keneh. Aing mah teu bisa leumpang ge panggih jeung Ramadan. Babaturan aing maot kamari
Alhamdulillah. Mangkaning cenah aya dua jalma hebat ibadahna nu hiji biasa. Nganu biasa panggih jeung Ramadan. Ka surgana katingali heula nu panggih jeung puasa. Itu nu getol ibadah paneuri asupna di ka surga. Sumping ka Rasul, ya Rasulullah kumaha nak beli ngimpi kieu? Tak eta maneh di bejaan mulyana Ramadan. Tuh, alhamdulillah. Batur mamaut aing ngapanggih jeung Ramadan. Ieu teh nikmat azimah panggih jeung Ramadan. Batur mah baturan urang maraot Sa'ban teh kamari. Urang ngapanggih. Geus. Lamun urang geus asa alus kade ulah kasaluhureun. Nu manggih Ramadan teh beda-beda. Aya nu manggih Ramadan ngan teu manggih Lailatul Qadar. Alus mana cing? Urang mah manggih ngan teu manggih. Oh atuh. Hakikatna mah teu bapanggih urang mah. Da batur mah panggih jeung Lailatul Qadar. Ulah ka ngarasa alus atuh urang teh. Taklah ibadah mah kasaluhureun. Meunang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar naon jam'u. Jam'u ge kade ulah kena jam'u urang geus ngarasa alus. Jam'u teh aya jam'u, aya jam'ul jam'i, aya jam'u wal farqu. Teu ngarasa alus sanajan menang jam'u. Da batur mah menang jam'ul jam'i. Batur mah menang jam'u wal farqu. Urang mah keur menang jam'u, teh hebat berarti. Tak ngaji mah kudu terus sing apal anu hebat teh. Ngara di mana ulang jadi ahli ibadah teh ngarasa hebat. Tak gitu. Kalau ada puasa 40 poe ge bisa hebat. Kholwat ka karasa minggu batur mah kholwat 4 tahun teu balik teh ka imah. Urang saminggu geus asa hebat. Takna agama ningali ka luhur, na dunia ningali ka handap, ngarasyukuran. Ya nu sok syukur mah ningali dunia maka handapkeun, sahanapeun, mun ningali agama kasaluhureun. Lah gitu. Keur aja di jalma syukur. Lamun ningali dunia syukuran urang teh. Ningali ka luhur tawado urang kitu. Tukang syukur tawado ka kasih Allah tuh. Aya trikna aya. Cuma boga sepeda mikiran motor. Atuh teu syukur-syukur kalau. Ira harek bunga hirup. Zaman teu syukur mah moal bunga hirup. Matak nikmat jeung baliat teh kabeh. Nikmat jeung baliat teh jadi baliat kabeh. Campur nikmat jeung baliat teh jadi baliat. Eta nu tara syukur. Matak di dunia teh teu pernah bunga, si eta boro-boro pakir beunghar ge si eta mah. Wah, tarang dirempal we. Naon sebabna? Teu pernah syukur. Nu syukur mah bunga katingali. Bal kuluman balita ari sakur jalma radianu ridho siman ala akhihi kadulurna siman al qaili anu ngucap bil faili anu midama bil kufri kana kufur bahwa dituman eta kufrun kufur sakur jalma nu ridho kana kufur eta teh awas ingat ridho dikupurkeun ge ku Allah ulah haram. Aidon deui patanabah maka kudu sing eling anjeun ya akhi dulur kaula wahdar kudu sing sieun anjeun kulal hadri kalawan sieun nu sabenerna min qalil amah tina omongan jalma nu bodoh al qailina nu ngucap kabeh bi annar ridho karana sena ridho eta umumun umum kade ulah umum ridho teh kanu diharamkeun ku Allah mah tong ridho. Walau pil ma'asi sanajan dina doraka wal kufri jeung kufur. Kade sing sieun tah tina bahasa jalma nu bodoh anu ngomongkeun ridho teh umum rek doraka rek kufur ge. Ulah. Wa akhiruha jeung ari akhirna itu makomat. Akhirul makomati tegasna tungtungna pirang-pirang makom. Wa huwa ta'ritu akhir teh
El akhiru tegasna akhir eta a'laha pangluhurna itu maqamat. Wa goyatuha jeung tungtungna itu maqamat. La maqama anu teu aya maqam ba'daha sabadana itu maqamat. Antakuna yen kabuktian anjeun ay antasira tegasna jadi anjeun. Anta tegasna anjeun takkidun ya teta jadi taukid. Bimuradihi ta'ala kana dikarepkeun ku Allah ta'ala. Ay panaita tegasna pana anjeun anu wujudika tina wujud anjeun wa amalika jeung amal anjeun wa iradatika jeung pakarepan anjeun fi wujudillahi ta'ala indiraj dina wujudna Allah ta'ala. Wa amalihi jeung tegasna amalna Allah padamelan Allah wa iradatihi jeung pakarepan Allah. Patakunu mangka kabuktian anjeun arifan eta anu makrifat billahi ka Allah. Fal abdu mangka risi abdi eta ida sobaro di mana-mana sobar itu si abdi. Bima ku perkara kosama nu ngabagi sallu Gusti Allah bikan itu mak. Alihi ka itu si abdi radiya maka ridho. Itu si abdi. Ae saro tegasna bunga naon qalbu hatena itu si abdi bi ku sab itu mah wa idza radiya jeung di mana-mana ridho itu si abdi bi ku itu mah kana kabuktian itu si abdi ay wajada tegasna manggihan sadalikal abdu itu si abdi biwujudi muradihi ta'ala kana ayanan dikarepkeun ku Allah ta'ala kama seperti perkara maron geus wali kaliwat itu mah payapna mangka pana itu si abdi payagibu tegasna samar si abdi an fi'lihi tina padamalan si abdi wa kholihi jeung dayana itu si abdi wa kuatihi jeung kakuatan si abdi bi fi'lillahi ta'ala kusabab padamalan Allah ta'ala wa kholihi jeung daya Allah wa kuatihi jeung kakuatan Allah bi musyahadatin kusabab musyahadah in kisafi qalbihi tegasna terbuka hatena itu si abdi hatta ro'a sehingga ningali si abdi dalika kanu kabeh minal hadratir robbaniyati ti hadrat Allah nu bangsa ka pangeranan bi basiratihi dina basirohna itu si abdi bi suwaidil qalbi dina hideung hate di anaman karena senajal mapania nu panasiman andalika tina itu ma dzukira ay ma tegasna tina perkara dzukira tutur itu ma minal fi'li tina pagawean wal hauli daya wal quwati jeung kakuatan bakia maka bako itu si abdi billahi kalawan Allah maka tetap di Allah itu si man teh ta'ala maru Allah azza wa jalla payabko maka tetap itu si abdi bibako illahi ta'ala dina tetapna Allah ta'ala dina bako teh naon parku ba'dal jam'i bako teh inget deui ka makhluk sabada teh eling ka makhluk nalika tajali ka Allah eta bako tah ngaranna. Karena kabuktian naon hauluhu dayana si abdi wa eta haulallahi daya Allah wa kuwatuhu jeung kabuktian kakuatan si abdi eta kuwatallahi kakuatan Allah wa samuhu jeung pangdengeuna si abdi eta sam Allahi pada panguping Allah wa hakada jeung eling-eling saperti geus caritakeun ka maqala saperti ngadawu al muallifu syarhi nu na'lib ieu syarah rahimahum muga ngarahmat kaitu mu'alif sallu ta'ala Gusti Allah ta'ala makana mangka kabuktian non sam'uhu pangdengeuna itu si abdi wa basaruhu jeung paningalina itu si abdi wa guruhuma jeung lian itu basor jeung sama minasifati tina pirang-pirang sifat mimma tina perkara eta mimma tina perkara atuh fi khobarin anu aya itu madina hadis kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Nah, sakumaha dina hadis teh jalma anu pana teh. Kumaha dina hadis qudsi ieu teh hadisna. Dikhabarin teh dina hadis qudsi. Kuntu ari kami ceuk Allah eta sama'u pangdengeuna itu si abdi. Alladzi anu yasma'u ngadenge itu si ladi bihi itu si abdi bihi kalawan itu ladi. Nah, cek Allah di mana jalma pana aing jadi celina, aing jadi lisana.
artina jadi lisana saceduh metu saucap nyata. Eta diskusi kama seperti perkara maroginus kaliwat nam dikruhu nuturna itu ma makomul fana ari makom fana yakni jamu sonib makomal khawasi kana makom khawas wa huwa itu khawas eta sabitun anu tetep di makomil ubudiyati dina makom ubudiyah al batinati anu bangsa batin biriyadatin nafsi ku ngalatih nafsu wa mujahadatiha jeung ku sabab merangan itu nafsu. Fa amma sabiru anapun ari nu sabar eta sabitun tetep di makomil ibadati dina makom ibadah. Adzahirati nu zahir ma'suruti sarta syarat-syaratna itu ibadah wa arkaniha jeung rukun-rukun ibadah. Jadi anu dina makom sabar mah masih kene mahjub sababareng jeung naon jeung dirina ngaku boga pagawean. Warido ari anu ridho wa ari turodi warodi jeung ari anu ridho wa ari turodi eta kainun tetep di makomil ubudiyah dina makom ubudiyah kama seperti perkara maron geus kaliwat itu mah wa kullu wahidin ari saban-saban sahiji minha tina itu nu kabeh sobir rodi tah kitu eta yaro ningali itu si rodi minhu itu si eta yaro ningali itu si kullun kadinya minhu tina dirina itu si kullun ay min nafsihi tegasna tina dirina itu kullun wujudan kana aya waduh makom sabar teh jeung makom ridho can usul eta ningali keneh kana diri urang rek sabar ge hese rek ripu ridho ripu jauh keneh ka Allah teh yang jadi ahli tajalli teh hese kudu ngaliwatan eta heula jang lawan nafsu supaya jadi sobir jeung jadi rodi eta sobir jeung rodi ge mahjub keneh usakhison barina nu ngajungker ma hawasihi sarta perasaanana itu si sobir jeung rodi urang mah geus nganggap hebat kana sobar ge sobar sia can alus sobar ningali keneh kana diri aya keneh musyrik kopi itu tuh ari nyaho mah urang kana ilmu nu leuwih luhur malah ngarasa alus lamun urang geus bisa sobar teh eta teh alus teh sobar jeung rodi teh di kalangan mahjubin alus teh jangkung teh di kanang hayam si asup ka kanang loma mah pendek pasti asup ka ahli tajalli eueuh naonan nu sobar jeung nu ridho komo goblok ge kuas urang jauh rumah tak geus nempatkeun diri di murid sodik se nepi ka muqarrabin lamun nyaho jalma kana ilmu ieu asa moal sanggupeun ngaku mursid moal ari mursid mah muqarrabin rajana jalma nu wusul mursid mah iya sobar ge encan hayang disebut mursid wah tidak tahu diri gagabah semua urang mah peda jeung salat urang salat asa akur jeung urang beda salatna ge batur mah salat di mustawan urang mah mahjub keneh malah akur wayaro jeung ningali itu si kulun aya daun deui amalan kana amal manduran anu ditingali ma'asuri sarta perasaanana itu si kulun kanyaho perasaan syuur teh bisa logatna wal arifu ari anu marifat geuraya kumaha arif ari itu arif eta pokuhuma saluhureun itu sobir jeung rodi alif bilah mah wa huwa ari tu arif eta fi makomil ubudiyati dina makom fi makomil abudati dina makom abudah nu amal ibadahna make ilmu fikih wungkul ma abidin dina makom ibadah makomna nu geus sabar ridho dina makom ubudiyah
nu geus tajali dina makom abudah maka tilu ibadah ubudiyah abudah. Mun ibadah make pikih hungkul makom ibadah nate ibadah bakar. Ngaran pagawean nate ibadah. Tapi lamun geus make ilmu tasawuf sabar ridho nu geus ridho mah anu geus salobar dina makom ubudiyah. Jadi ngaran pagawean teh naon? Ubudiyah. Tapi lamun geus usul mah abudah disebut nanti. Ibadah, ubudiyah, abudah. Ilmuna fikih, tasawuf, tauhid. Nu migawena jawari, kolbu, sirru. Tilu. Jurusanana syariat, tarekat, hakikat. Gelarna tilu abid, jahid, arif. Tilu runtuikeun eta mah jurusan heula kahiji syariat, tarekat, hakikat. Runtuikeun hanap. Aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Nah, tilu inget jajar heula. Jurusan eta. Ngaran jurusan tilu syariat, tarekat, hakikat. Ilmuna tilu. Ngaran ilmu tilu. Dina syariat ilmuna fikih. Dina tarekat ilmuna tasawuf. Dina hakikat ilmuna tauhid. Nah gitu. Tapi tauhid bil jami, awas kade tauhid. Lain tauhid am dina hakikat. Marifat bil jami. Ilmuna eta fikih, tasawuf, tauhid. Nu migawena jawari, nu migawe fikih mah jawari. Nu ngamalkeunana nu migawe. Nu tasawuf ku hate. Jawari kolbu tasawuf ngurus hate paribahasa tasawuf ya. Tauhid sir. Nu amal kana ilmu tauhid mah sir. Lain kolbu. Nu nyahoeun kana tauhid ma'rifat bil jam'i mah sir. Pagaweanana ngaran pagaweanana ibadah munafiki. Tasawuf ubudiyah. Mundina tauhid abudah. Ngaran pagawean. Gelarna buka gelar ya teh. Nu amal kana ilmu fikih boga gelar abid. Matak sok disebut abidin. Ibadah makom abidin. Ibadah nu dina amal kana ilmu fikih hungkul. Can make ilmu tasawuf ibadahna abidin gelar. Kedua zahidin ahli zuhud. Zahidin teh eta nu amal kana ilmu tasawuf. Zahid gelarna. Nu amal kana ilmu tauhid arif. Maka tilu abid, zahid, arif. Abidin, zahidin, arifin. Tuh. Nu ibadah teh tilu tingkat. Abidin, zahidin, arifin. Tilu gelarna. Paham. Jadi rek ibadah teh kudu make tilu ilmu, fikih, tasawuf, tauhid. Awas. Ngaji tauhid, ibadah teh make tauhid wah bener. Mau makjur. Gitu. Nu matak nilai ibadahna, kualitas ibadahna tilu deui. Hiji sah. Nu amalkan ilmu fikih maka karasah ibadah teh can makbul.
hiji sah, dua makbul, katilu makjur. Makjur teh diganyarkeun. Ibadah yang diterima kudu bener ibadah tujuan hatena cek ilmu fikih, ilmu tasawuf. Namun salah tujuan hati cek tasawuf moal diterima ibadah teh moal. Syarat makbul teh ikhlas. Artina ikhlas teh sederhana, hati teu boga tujuan kasalian Allah, bersih tina boga tujuan kalian Allah. Bersih tina syahwat nafsu tuh kan. Dan nafsu nusuk mau tujuan kalian Allah. Matak Nabi Musa munajat, ya Allah, di mana atuh ridho Gusti teh? Ku abdi rek dipilarian. Kumaha jawabna? Dina nu teu dipikarido ku nafsu anjeun. Oh, teangan sok ridho Allah aya dina nu teu dipikarido ku nafsu. Mun salat ridho karena nafsu moal manggih ridho Allah dina salat. Dari ridho Allah mah aya dina anu teu diridoan ku nafsu. Mata Nabi Musa munajat itu, ya Allah, di mana ridhomu ya Allah? Cek Allah dijawab, ada di dalam ketidaksukaanmu ya Musa. Ridho Allah tak itu. Salat bari nuturkeun nafsu ria jeung ujub moal panggih jeung ridho Allah. Oh mau dina teh salat. Da ari teh salat mah karesep nafsu. Lamun orang hirup bari nuturkeun kahayang nafsu rek ibadah teu ibadah moal panggih jeung ridho Allah. Ingat tah, di mana ya Allah ridhomu? Ada dalam ketidaksukaanmu ya Musa. Artinya naon? Ridho Allah mah ku Allah disimpan dina nu teu ridhoeun nafsu anjeun. Tah kitu. Ngaran hirup bareng jeung ridho nafsu mah moal menang ridho Allah. Berarti atuh urang hirup kudu selalu mujahadatun nafsi, merangan nafsu, salat pelawan nafsu bari salat teh. Ngarah menang ridho Allah. Tak cek ahli-ahli usul hakikat taroki jeung suluk teh merangan nafsu. Puasa urang lapar ripu ngarasula lawan nafsu ngaratong ngarasula ngarah menang ridho Allah puasana. Ri puasa dendam mah moal panggih jeung ridho Allah. Wah. Jawab sama jalma nu teu ridho dina sobar, dina ripuhna lapar. Sok aya lin mun lapar teh amek-amekan. Tah eta teh moal panggih jeung ridho geus lah. Eta tulis na pantun. Ridho Allah ada di dalam ketidaksukaanmu cek Allah. Waktu munajat Nabi Musa. Eta ngawartoskeun Allah ka Nabi Musa. Ridona aya dina ketidaksukaan nafsu. Sok awas, ulah make nafsu naon oge. Boro-boro doraka salat ge make nafsu moal panggih jeung ridho Allah. Hebatnya. Munajat bulan puasa teh atuh eta we nya. Pan Nabi Musa kitu. Ya Allah, penakeun abdi teh jeung jalmi anu gaduheun ridho Gusti. Gusti panggihkeun abdi teh jeung jalmi anu gaduheun ridho Gusti. Ku abdi rek di guruan ajaranana rek dituturkeun ngarah abdi meunang ridho Gusti. Mun tak meunang ridho Allah ge mun ajaranna bener ceuk Allah. Eta munajat teh jan. Ngomong ngadoa teh Gusti panggihkeun jeung bos. Nu loba duitna rungkan sampai geus munajat mah eta ya ringkeskeun lah. Baiklah nu boga duit rek datang rek henteu nya. Penting mah panggih jeung jalma anu meunang ridho Allah. Seperti Nabi Musa munajatna gitu. Gusti pernakeun abdi teh sareng jalmi anu kenging ridho Gusti
anu gaduheun ridho Gusti ku abdi rek di guruan rek dituturkeun ajaranna geus kitu we sok saha mursid eta teh alfani billah fillah summa tabqa billah eta ringkesna mursid nu mareudang ridho Allah teh mata hakikatna Allah ka mursid turun sia ka dunya pingpin jalma nu hayangan wusul ka aing ibadahna moal bisa di guruan salin teh mursid sing tina salat ge sasab kalah ka sok salat lain paya nu salat mursid teh kan lain paya ibadah nu wusul dina ibadahna mursid nu ku Allah geus dibere ibadatul waslah mursid tapi waslahna ka mana muqarrabin nu matak nu warusul ge beda-beda aya nu geus meunang izin aya nu henteu nyaritakeun hakikat teh jadi dina nyaritakeun hakikat ge ulah paya nyaritakeun sarua hakikat aya nu izin aya nu henteu ari nu teu izin dina nyaritakeun hakikat tingali aya roihatut ta'assub bahasana teh mempersulit dina hakikat eta nu teu izin nyerangkeun hakikat sok aya leun geuningan ya Kang hayang makrifat teh ka Allah kumanya nah ge ngajawabna teh roihatut ta'assub ambe-ambe mempersulit lah sia mengaji makrifat mah kudu tamat heula 100 kitab mempersulit kan atawa kudu geus teu beuki kejo sia teh pan aya lah sia mah cenah nyoren keneh bedog mah beuki keneh dahar tong ka ngaji hikam eta mempersulit oh izin ti Allah nerangkeun hakikat mah teu bisa naritakeun hakikatna aya nu bisa ge nu can izin mah sulit kanu ngadenge aing teh kumaha nya teu karti wae sia teh mah nyaritakeun aya nu izin aya nu teu izin sabab nu nyaritakeun teh teu nepi kabeh aya nu nyaritakeun hakikat pedah menang nukil tina kitab teh da bisa maca kitab caritakeun padahal hatena mah teu daokiah teu ngartieun ieu Mata kalau mau ditanyakan nyaritakeun naon tajalli at-tanaqqulu fil ahwal da aya ta'rifna dina kitab eta kumaha at-tanaqqulu fil ahwal sangkan nepi kadinya Kang eta kudu ngaji heula 100 kitab tah eta teh nyahoeun taroki apaleun anu nyaho taroki mah anu geus ngasaan ka dieu tah ka dieu ye liwatna geus nu kapanggih ku manehna dituduhkeun lawan nafsu ibadah sing loba sia teh ke setik mah ngeser muhadharah mukasafah ke bisa muayana ari nu nyahoeun eta mah lain teh ngan ku siang ke kapanggih raihatut ta'assub suara-suara mempersulit ambe-ambe mempersulit dina omonganna nyarita teh manehna teu paham ieu pedah maca kitab menang nukilna kitab manehna teu nepi tuluy nyaritakeun hayang disebut nepi ku batur muddain kadzib matak nu nyaritakeun hakikat teh aya 3 makom hiji muddain kabir kadua li faidoni wujudin katilu li hidayati muridin wis ulah dituluykeun lah beuki lieur kadinya mah ulah paya anu ngomongkeun hakikat di guruan da aya nu teu izin Allah nu teu izin Allah mah nu ngadenge teu ngartieun geus paling enteng mah eta naon sabab ngomongna ge teu ngartieun teu nyahoeun nu ngomongna ge atuh da can ngasaan maneh tah kitu aya nu idin aya nu teu idin nyaritakeun hakikat seperti mana majdubin majdubin teh teu sah di guruan salikin nu can usul teu sah di guruan dina hakikat ari anu geus usul bari geus tatak dina usulna kakara sah jadi guru majdubin teu sah jadi guru berarti tingkat wasilin makom wasilin kakara tajalli asma sifat mah hese di guruanna teu can tuntas dina kausulanna kayak kudu muqarrabin jadi mursyid mah muqarrabin nu geus hasil sakabeh makom usul ari can tepi maka ditu nya
Nepi ke Jakarta nepi ngan Jakartana Jakarta Selatan. Ari maneh ari ka bandara sasab sia di Jakarta kitu di ditu. Kudu nepi ka ditu bener kabeh. Tah salikin di dieu. Apaleun da geus kaalaman kumaha makom suluk mah ieu. Matak diterangkeun ciri-ciri jalma nu izin jeung anu teu izin. Nu teu diizinan ku Allah mah mudain kadib. Gitu anu teu diizinan ku Allah mah. Matak anu ngadenge teh ngabalieur ngomong. Si mah ngasilah kekat ngartieun nu ngaji teh. Ku si mah poe kaing. Da poe ke nu ngomongna kitu da. Sakur omongan make pakaian sing inget ta kan. Ulah ngaguru ka anu can nusul ka Allah. Kunaon atuh Kang geuning anjeun teh nyaritakeun hakikat ngaderes lain ngaguruan bisa jadi mulain kadib ya. Tak lamun batur teh nyebut usul teh ulah nyeri hate dah heueuh aing kitu usul. Nyaritakeun bab mutolaah teh aing teh can nepi kana mutolaah teh kakara nepi ka anu kitu. Ngan geuning nyaritakeun beja aing mah ceuk guru mentak ngaderes we mah lain ngawuruk. Kadenya ulah salah ngaku bisa jadi mudain kadib. Aya cirina kan. Naon? Al-intisar li nafsi. Jalma nu teu diidinan ku Allah nyaritakeun hakikat. Ya kan. Aya bahasa-bahasa nu nulungan hatena. Kana nafsu. Anu nulungan nafsu nu aya dina hatena. Manya ahli usul pinuh ku sawat nafsu. Aya katingali rada ngalegeg dina nyaritakeun musahdana teh. Da ari anu geus diidinan mah biasa-biasa. Jadi ngobrol teh kuasa adat biasa mah teu nganggap aneh sugan kana anu dicaritakeun teh. Da geus biasa. Pas urang nyaritakeun Ciawi anehna batur ge nyarahoeun ka dinya. Lamun nyaritakeun makom bari juga anu bunga nganggap hebat, horor. Wah, sia mah ieu teh sok teh hese. Oh, dihororkeun. Eta ciri can didin. Anafah. Cirina teh nu teu idinan. Nu teu idin nyaritakeun hakikat anafah. Naon? Sombong. Sombong ngalehge nyaritakeun hakikat. Sagala ka Allah we di mana-mana oge. Beuna teh Kang. Maneh ta sarung melongo. Allah. Ih sia mah nanyakeun dohirna aing. Heuh da kudu ka Allah heula. Bari ka batur teh ngahinakeun. Kayak nu ngimaman aing heula sia mah cicing kitu Kang. Si teh nyaho Allah. Waduh. Jaman sok nyaritakeun hakikat sombong gitu mah. Geus masalah eta teh. Mudain kadib. Can nepi pedah nyaritakeun asa geus nepi jeung hayang disebut nepi ku batur. Wah, rungkad teh mah geus kitu. Tah kitu kan kade. Da entak kana Ramadan ge anu papanggih tapi teu manggih. Eta teh teu panggih hakikatna. Anu puasa, anu teu puasa teu papanggih jeung Ramadan. Nu puasa ge aya nu teu panggih jeung berkah Ramadan. Sarua mah jeung teu panggih. Tapi mun di istifsar mah beda. Sia mah puasa kan pada puasa am jadi teu kapanggih. Kari ngaji sing bener ka guru supaya manggih berkah puasa, puasana kudu kumaha? Tah nu manggih ge beda-beda. Aya nu manggih tapi hakikatna can manggih ceuk kali hakikat mah. Nu manggih teh nu mana? Nu manggih tajalli dina Ramadan, ladang puasa teh batur mah tajalli ka Allah. Urang henteu maju bae keneh seumur puasa. Cek kali hakikat mah teu papanggih jeung puasa. Waduh beuki berat we ka dinya. Adak puasa bari puasana hos jaga diri tina berbuat doraka lisan panon ceuli suku ulah mutarkul mubtir hungkul ulah ninggalkeun pabatalan hungkul tinggalkeun nu ngabatalkeun naon buruhan puasa. Aya barokahna nu sok nahan diri tina doraka.
dina tarkul muftir. Aya barokahna naon? Paling handap pahmi anillah. Nu menang berkah puasa teh kahiji pahmi anillah. Kadua mukasafah. Katilu musyahadah. Musyahadah teh bimakna waslah. Tajalli ka Allah. Anu menang pahmi anillah nu puasana hos. Nu amma moal dina hadis ke diterangkeun Allah teu butuh lapar dahgana jelema anu tengah jaga dirina tina doraka. Ya mau ngabuburit teu kaharti puasa ngabuburit cek ahli tasawuf teu kahartieun ka. Eta mah mahjubin nu puasana, puasa am sok ngabuburit. Asih ngabuburit mah maca Quran di masjid. Kamari ngabuburit maca Quran ke masjid. Ngabuburit khalwat, ngabuburit. Ini ke sisi jalan siapa mau duit loba ulin wah. Tapi zaman teu pahameun hakikat mah asa bener we sakieu. Entong tarik teh ngajina we da teh nu umum teh nyahoan. Goblok ajengan eta teh cenah ngabuburit ge ulah ceuk ajengan eta mah puasa. Teu batal ari puasa mah ngan ganjaran ya teh. Campur jeung batur. Loba tinggal riung puasa jeung batur. Sok ngomongkeun jelema. Nya, dak ke ngobrolkeun batur tuh. Ari ngobrolkeun ilmu malah nu mataku ajengan ya jalma anu can bisa kholwat mah diajakan ngaji, ngarah tong ngariung ngomongkeun batur. Pan ari ngaji mah ngomongkeun batur, ngomongkeun ilmu paling oge. Ieu mah bari puasa ge ngomongkeun batur ngajina teh. Ya. Al arifilah mah cirina tara ngomentar amal batur sabab sibuk ngabahas amal sorangan. Jangan menusuk ngomentar amal batur mah eta mah. Lain al arifilah. Batur mah ke kopiah hejo dibahas ya. Kopiah teh hejo, coba baju beureum gining kampung. Dibahas di hareupeun ngaji batur. Wah. Lain ala aribillah, sibuk neliti amal batur teh kudu. Kunaon tara ngomentar amal batur teu perlu. Bahas amal diri sorangan sia ngaji tadi ngaji ikhlas henteu sia tanya terus interogasi. Ikhlas di mana sia teh muridin abidin terus. Tah ngabahas amal sorangan kudu naon. Kita puasa teh. Aduh aing euy kanaam ya teh nalangsa bari puasa teh geura so. Moal asa hebat, moal aya ijab moal. Tadi ge nu ujub bari amal sok ngeureunkeun amal Allah teh akhir. Jadi teu kadugaeun amal teh gara-gara dina amal ujub. Ikhlaskeun amal teh ngarah berkesinambungan. Subhanallah nu kahiji narik ka nu kadua narik deui ka nu katilu. Ya mah subhanallah ngahalang kan sapadana. Sabab subhanallahna bari ujub jeung ria. Nah gitu. Ya. Berkah Ramadan teh pahmi anillah. Panghanapna mahjubin mah pahmi anillah. Anu puasa bari mahjub tapi ngajaga dirina tina maksiat engke bakal menang pahmi anillah. Naon hasil pahmi anillah getol ibadah. Matak tas puasa teh beuki getol ibadah. Sedekahna beuki gede, beuki berehan. Dirina teh beuki dijaga ku manehna. Matak aya keterangan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tajid. Lebaran mah nu tamah ibadah menang pahmi anillah, mal tambah ibadah nu teu boga pahmi anillah. Batur mah puasa ge holwat ieu mah kalah kadugdug sok nangan duit. Mangulan batu atuh jadi teu pati ridho puasa teh da ripuh hayang minum. Cengcelengankeun puasa usaha 11 bulan teh. Sugan dina puasa mah ngajaga. Ulah pati campur puasa mah jeung jelema, jeung pamajikan ketemu campur sebenarnya. Mun bisa murungku teh di kamar sorangan holwat. Tapi lain ngalamun sama di kamar ngalamun.
menang pahmi anillah mahjubin. Kedua sanggeus menang pahmi anillah menang mukasapa. Eta kersa anu menang mukasapa keur anu jalmana taroki jeung suluk dina puasana. Saha muridin mah menang mukasapa. Aya nu menang musahadah saha salikin mah menang musahadah. Matak musahadah teh bimana jam'u lailatun yukhtasu fiha salik bitajali khos wa huwa waqtu tidak yusuli salik ila ainil jam'i. Jam'u ka Allah salikin mah lailatul qadar ta tidinya ceuk hakikat mah miti lailatul qadar teh itu macan ka lailatul qadar ngan berkah Ramadan disebutna. Padahal lailatul qadar ge berkah Ramadan. Musyahadah waslah biman awaslah musyahadah tajalli. Anu tajalli teh menang Lailatul Qadar teh beda-beda. Begitilu. Hiji nu tajalli af'al, kadua nu tajalli sifat, katilu nu tajalli dat. Dina Lailatul Qadar ge tingkat-tingkat. Aya nu Lailatul Qadar nu tajalli af'al, aya nu tajalli sifat, aya nu tajalli dat. Begitilu. Nu tajallidat anu mana? Nah, nu pangluhurna ti antara nu makom tajalli. Tajallidat. Nu tajallidat cicing dina tilu makom deui. Oh, nu tajallidat aya nu di mustawan makomna teh. Aya nu tajallidat dina makom qoba kausen. Aya nu tajallidat dina makom au adna. Aya nu tajallidat dina makom mustawan, di kadua dina qoba kausen, katilu dina makom au adna. Tah guru mursyid mah pahameun mun ditanya qoba kausen au adna, mustawan, qoba kausen au adna. Nu nepi ka au adna tah nu dina au adna aya di dua makom tuh deui. Waduh beuki panjang di wae ilmu teh. Nu di au adna aya nu dina makom jam'ul jam'i, aya nu di au adna dina makom jam'u wal farqu. Tah geus tamat teh ka dinya mah. Mesti bisa nerangkeun deui ka ditu haqaiqul hakikat. Aku ikut hakikat musim pikadinya. Makom jam'ul jam'i majlubin, makom jam'u wal farqu muqarrabin. Tuh nu tajalli anu di au adna ge nu tajalli data di aya di mustawan di qoba kausen aya nu di au adna. Nu au adna aya dua, hiji jam'ul jam'i, dua ke jam'u wal farqu. Jam'ul jam'i majdubin, jam'u wal farqu muqarrabin. Tamat geus nepi ka muqarrabin. Nu matak aya deui Lailatul Qadar teh lain musyahadah bimana waslah, tapi naon? Tadani. Oh, aya deui. Cok tulis teh ka harti ge kumaha engke ya. Daripada geus kalemur sengke. Jadi aya Lailatul Qadar musyahadah, aya tadani. Jadi macam-macam Lailatul Qadar teh di makom di hadrat Allah ge tingkat-tingkat. Matak wali ge aya wali gede, wali pertengahan, wali leutik. Kumaha makom? Aya tadani. Naon tadani? Mi'rajul muqarrabin. Nu geus wusul naik ka hadrat mana? Tuh ka muqarrabin, nepi ka meunang muqarrabin jalma anu dina jam'ul jam'i teh. Mun nepi ka muqarrabin Lailatul Qadar eta teh ka. Matak aya Lailatul Qadarna musyahadah, aya Lailatul Qadarna jam anu Lailatul Qadarna tadani.
bisa berat. Pahmi anilah mukasafah musahadah. Nu musahadah aya 3 tajalli amal, tajalli sifat, tajalli dat. Nu tajalli dat oge 3 mustawan, qobak kausen, aw adna. Nu aw adna 2 jamul jam'i, jamual farqu. Tuh. Aw adna. Matak aw adna mana nu ti majdubin ka muqarrabin teh eta tadani disebutna teh. Lamun jalma majdub puasa majdub ditaikeun ku Allah kana muqarrabin jam'ul farqu Lailatul Qadar tadani menang berkah Ramadan teh dipaparin tadani ku Allah nepi ka muqarrabin tamat nepi ka dinya kaditu nama naon haqaiqul hakikat eta mah hak para nabi para rasul eta mah bisa keur umat nabi mah jadi aya Lailatul Qadar pahmi anilah mukasafah, musyahadah, tadani, haqaiqul hakikat. Lailatul Qadar para nabi jeung para rasul. Aya Lailatul Qadar haqaiqul hakikat. Saha jalma nu dina muqarrabin nu ku Allah ditekeun kana haqaiqul hakikat jadi nabi. Nah, eta Lailatul Qadar jalma-jalma nu jadi nabi teh menang Lailatul Qadar naon. Nah, naikna kana haqaiqul hakikat sanggeus nepi kana makom tadani. Nu mata kieu pilihan Allah teh manusia, pilihan manusia mukminin, pilihan mukminin para waliullah, pilihan para waliullah para nabi, pilihan para nabi para rasul. Tuh. Nu jara di rasul teh nu jadi nabi. Nu jadi wali teh para wali tuh gitu baheula teh naikna teh kitu tah geus jadi wali pilih ku Allah jadi nabi. Matak aya hadis Rasul hukama'u ya kadu ayyakunu anbiya'a so eta hadis Rasul hukama teh arifin teh ya kan arifin nepi ka muqarrabin sabab ku Allah diberi rizki tadani kadu ayyakunu anbiya'a hampir nabi eta teh ahli-ahli wusul teh nu nepi ka maqam muqarrabin darajatna hampir nabiullah kadu ayyakunu anbiya'a deukeut kana maqam nabi. Oh Kang matak jika nabi seperti nabi amalna ge da geus deukeut atuh da kana maqam nabi. Saha nu populer teh disebutna teh mursyid. Mursyid teh geus deukeut kana maqam nabi eta hukama nu pangluhurna teh mana muqarrabin anu diberi rezeki tadani di mana geus jadi muqarrabin kadu ayyakunu anbiya'a muqarrabin mah hampir derajat nabi. Nah gitu. Oh tulis mumpung puasa ieu teh ilmu teh tara bijil ari lain puasa mah ieu teh. Benteng teh ngaji lain pusing pedah lapar ieu teh. Nu matak batur daratang laduni puasa teh Kang. Ilmuna araneh-aneh wae kapanggih menang puasa teh. Ngan kudu kholwat puasana itu ari kholwat teh batur bising ka mamana ge kholwat betul naon sia panah ti makhluk ari urang mah da diajarkeun kholwat kudu murungkut cicing loba ulah ting bergaul atuh tingali Rasul ge rek narima wahyu pan diguahi ruah kholwat henteu campur jeung batur ulin keur ulin narima wahyu henteu kholwat urang ge kholwat diguahi Rasul tuh sabab naon nur Allah hakikatna wahyu teh kan datang nur Allah mah kudu kholwat urang ngan tukang kakalayangan mah ulin salat ge ulin urang naon ari ulin teh Kang ulin teh Kang digawe tapi bari poho eta ulin kan mah ji ari ka Ciawi jungan ulah poho ka Allah kade daripada merungkut bari ngalamun lain
awakna hungkul holwatna teh ari hatena mah teu holwat eueuh surah akwan tina hate holwat teh batur bae campur jeung batur ge kan eueuh kabeh ge nu araya teh ieu teh hakikatna eueuh tekadkeun makhluk kabeh teu kasifatan ku saperti sifat Allah ngaraha teh urang waktu campur jeung batur ge holwat ngaranna ini mah holwat eta mah holwat anu murungkut sorangan mah diajar itu model urang ayeuna puasa ngaji we batur mah lain ngaji ngamalkeun ladang ngaji puasa teh batur holwat ibadah mahdoh ka Allah ngamalkeun ladang ngaji ari urang mah ngaji asa hebat tuncan kakara lilir ngaji ieu teh Ramadan teh urang teh ngaji kakara lilir da batur mah lain ngaji meunang ngaji diamalkeun ayeuna urang mah amal henteu ngaji we terus itu bahwa tara tafakur tara ngaji minangka dari ibadah langsung can boga ilmuna ngaji heula tah ieu teh lamun hege ceuk ali hakikat mah kakara lilir urang teh Kang puasa teh ngaji cadenya ulah ngarasa panghebatna ngan lamun teu kieu eueuh hebat ti urang sia mah ibadah henteu ngaji henteu wah eta teu kabagean ngaji teh Kang kakara lilir sing ingetnya ieu teh zaman areling dina puasa can warusul tapi geus daek ngaji eling elingna nu bodoh mah ngaji nah kitu sing ikhlas kapan cek Abi Thalib Al-Maki eueuh nu leuwih berkah eueuh nu leuwih manfaat sanggeus boga iman daripada ngupingkeun papatah guru mursyid saukuran guru urang mursyid itu berkah ngaji urang dina Ramadan nah gitu hadenya kaum abudah wahaya ditu mah kaum abudah eta man jalma sadana nyaksi siman di nafsi kana dirina itu siman bima komil ubudiyati dina makom ubudiyah li rabbih ka pangeran itu man jalma nu kasaksi dirina dina makom ubudiyah geuning nyaksi diri pan makom abudah hakikat parku jeung jam'u tajalli kadat Allah bari teu poho ka makhluk kan gitu lapi makomil ibadah lain dina makom ibadah lapi makomil ubudiyah lain dina makom ubudiyah nu kasaksi dirina dina makom abudah mana geus nepi kana hakikat nepi ka pakom parku wal jam'u wahia tahari itu makom ubudiyah eta alwifa'u nyumponan bil uhudi kana pirang-pirang janji itu wal waqiftul hududi jeung ngaraksana pirang-pirang batas warido jeung ridho bil maujudi kunu aya wasarbul jeung sobar lal mafkudi kanu eueuh eta makom ubudiyah matak cik tadi aya ibadah aya ubudiyah aya abudah itu nu nepi kana abudah teh eta makom hakikat teh nu ibadahna geus tajalli ka Allah tina tajalli ka Allah pana tina diri dina pana tina diri balik deui ingat kana diri eta makom hakikat ngan tadina sobar heula tuluy ridho itu sanggeus sobar jeung ridho naik kana makom tajalli geus tajalli naik deui kana makom muqarrabin ahdiyatul jam'i wal farqi tajalli kadat Allah tapi bari ingat ka makhluk wala yaro teu ningali sal arifun marifat lahu kana dirina ali nafsihi tegasna kana dirina itu si arif dalika kana wujud dalikal wujuda kana eta wujud wal amal jeung amal kana ayana wujud gitu teu ningali kana dirina boga pagawean jeung teu ningali kana wujud pana ti makhluk ta mimiti abudah teh pana tanggeus pana engke muqarrabin jadi inget deui kana diri li annahu karna sanetu si arif li annal arifas anu marifat eta qaimun anu ngalakonan ay amilun tegasna amal billahi anu ibadah tapi billahi ku Allah ay bidatillahi tegasna kudat Allah labi nafsihi henteu ku dirina itu si arif ay la qaimun teu nu ngalakonan bi fi'li nafsihi ku pagawean dirina itu si arif napi unu manfaat li nafsihi kana dirina arif lain dipigawe ku manehna manfaat ka manehna tapi dina nalika amal panati makhluk tajalli ka Allah maka nu boga gawe teh lin manehna Allah nalika pana tina dirina eta arif ngaranna
qaimun billah lain ku uing tapi ku Allah. Jadi nyaksi karena jamalna Allah nalika ibadah teh. Masjid ki sarta bener wal ikhlasi jeung tegasna ikhlas. Wala qaimun jeung lain anu ngalakonan binafsihi ku dirina itu si arif mal ikhlasi sarta ikhlas lillahi karena Allah. Lain kuring migawe tapi ikhlas karena Allah lain arif malin gitu. Nalika ibadah pana di makhluk atawa ibadah tajalli kana dat bari inget ka makhluk muqarrabin ngaranna. Tak kitu kan. Al ilmu tariqul amal wal amalu tariqul ilmil laduni wallahu